Mang, menuju naon? Nah, mana? Kan yang cai tuh, nek iya. Sawah usayan langsung halodok iya enak mah. Ngarit naon Mang eta Mang? Iya, kebun sapi, Mang. Aduh, Hebat euy boga sapi. oh, Kurang ge hayang sapi teh. Ancan boga modalna eta hayang sapi teh. Coba aya anggaran di desa. Anu ketahanan pangan, peternakan anu sapi. Nek nyokot teh urang mah. ye, apaan aya, Mang? Tahanan pangan teh, Sapi. ya sapi. Kurang ge hayang euy lamun aya bantuan ternak di desa mah. Nek nyokot danyaan. Yang boga imun-imun paragi reureuh lah lumayan aya di lembur. Aya panu di desa. Program teh ada 30-70 yang bumdes. Oh. Itu apa euy? Entakna Mang, gra lamun aya undangan ti desa teh kudu duluan rapat. Entong ieu mah di luar kemana wae ngomong, tapi rapat terang ngiluan. Oh, aku lah ngomong di forum nanya. Nya heueuh. Nah, kalau rasaan mereka mantan baik sih. Eta bade ningali Serang kan. Iya, pada itu maros. Nah, mau itu saya mulai cari satu dia. Aman, alhamdulillah. Iya, leras. Di desa teh jantan prioritas teh aya ketahanan pangan. Nuhun da Pak. Kalau naon? Ya alhamdulillah panginten program ketahanan pangan di urang mah agungna 20% tinu dana desa. Mun calo dialokasikeun kanggo peternakan. Kelas penyertaanna bade disarankeun ka Bumdes. Nah, kanggo alokasina bade dipesetkeun kana bibit sapi. Anu insyaallah papayuna bade dikerjasamakeun sareng masyarakat. Kanggo keuntunganna nyata 70% kanggo masyarakat, 30% kanggo Bumdes. Nyata kitu paleres, jadi masyarakat teh ulah jadi penonton ngumpul. Tenang Pak, janten aya nama aya aplikasi jaga desa nu mana di kejaksaan biasa mantau sadaya alokasi anggaran dana desa urang di kawitan targetna selesai juga kairaha terus pelaksanaanna alhamdulillah kemudian kejaksaan biasa mantau progresna dana desa di desa urang. Oh, jadi kejaksaan oge biasa mantau progres anggaran dana desa urang, Pak. Muhun daras Pak, janten urang penginten selaku pengelola anggaran biasa langkung hati-hati deui dina nganggarkeun anggaran dana desa. Janten ngawangun desa urang terbiasa nyalira peryogi transparansi di urang selaku pemerintah desa oge selaku pengelola oge pengawasan di aparat hukum oge tihila penginten kepedulian di masyarakat sadaya. Jaga desa, membangun desa, menata kota.